Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Anikania dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang diajar mikawanoh pangalaman pribadi. Pek hidep regepkeun materi bahasa Sunda kelas 7. Pangalaman teh segala rupa anu kaalaman ku hiji jalma. Dina pangalaman aya pangalaman sapopoe mangrupakeun pangalaman anu biasa dilakukeun ku unggal poe. Sareng anu kadua aya pangalaman anu dianggap luar biasa, nyata pangalaman anu tara biasa dilakukeun atawa pangalaman anu ngan ukur kaalaman sakali dina saumur hirup. Patalina jeung rarasaan pangalaman pribadi aya 5. Anu kahiji pangalaman nu pikabungaheun. Nyata pangalaman anu pikaresep. Nu kadua pangalaman nu pikasediheun. Mangrupakeun pangalaman anu sedih. Katilu pangalaman nu pikasieun. Mangrupakeun pangalaman nu horor atawa nu sieun. Nu kaopat pangalaman pikaseureun. Mangrupakeun pangalaman anu lucu. Nu terakhir nyata pangalaman nu pikareueuseun. Mangrupakeun pangalaman anu bangga yang membuat kita bangga dengan usaha. Contoh pangalaman nu pikabungaheun. Pangalaman nu pikabungaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi diajak piknik ka basisir Tanjung Pakis ku pun bapa. Abdi tiasa ningal endahna laut, paparahuan, sareng kokojayan di sisi basisir laut. Contoh pangalaman pikasediheun. Pangalaman nu pikasediheun kanggo abdi nyata waktos punini ngantunkeun di Sumedang. Abdi kacida sedihna. Kumargi punini kacida nyaaheun ka abdi. Abdi ngaraos kalengitan ku kanyaah punini anu sakitu ageungna. Salajengna nyaeta conto pangalaman pikasieun. Pangalaman nu pikasieun kanggo abdi nyaeta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan. Padahal harita teh teu sorangan, tapi rerencangan oge sami ngaraos sieun sareng keueung. Anu salajengna nyaeta conto pangalaman pikaseureun. Pangalaman anu pikaseureun kanggo abdi nyaeta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan ka sakola. Kumargi rusuh abdi teu taliti nganggo sapatu dugi ka sisirangan. Terakhir, contoh pangalaman pikareueuseun atawa pangalaman yang membuat kita bangga. Pengalaman anu pikareueuseun kanggo abdi nyaeta waktos abdi janten juara pasanggiri maca sajak tingkat kabupaten. Abdi ngaraos reueus janten juara tina puluhan pamilon sarta tiasa ngawangikeun nami sakola. Tah, sakitu wae materi dina dinten ayeuna. Hatur nuhun anu parantos ngupingkeun sareng ngaregepkeun materi dina dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.